Semua bisa mewekun ya, waduh. Sarudang gitu ya, Ki. Aku carmudang. Alek. Nah, itu kau ni kira dengan orang sudah kenal. Alek. Alek. Kadieu. Naon bek? Nih, kene biasa kopi mah. Ayak itu gante-gante. Dia mana? Naon bek? Ambil sudah can muda mah. Tuturang mah. Siapa lu sudah can? Tuh ini jangan ada ini suara lagi jika mas sarek kene. Bergerek naon ke si Abdul tuh. Kalau orang ningali kebon, batur geus pararanen, sugan urang geus meujeuhna dipanen. Panen naon? Heh jagong. Satu beh marerang panen jago memurukeun ke batu kita darai Karunya. babonkeun. Akan ayeuna si Namun Abdul jagung gede. pan si Abdul di mana hayangeun HP. Ayeuna lamun dimurukeun mah bae aku pake murukeun bari ongkosna mahal murukeun teh. Baik itu dah lumayan harga lagi jagung japati mah, jagung badag ta tubuh. Woi sugan we atuh namahan tuh kan mana bisa hayang keur meuli esrot naon pan mana meureunnan beuki jajan mana teh karena aya lumayan eta daripada dipake ngagiling jagong mah eta mending pocel ku sorangan. Tumbung be meni hayang ulin urang teh tuh naon ngalah jagung marerang Ulin mah aing teh geus ngalah jagong geus beres bae ulin deui. teh bungut hideung untuk kurma hayang buah kabogo urang teh. Ayeuna kaleuweung Takon geus boga kabogo mah kudu getol maneh teh. ada hidung mah kete barembungeun atuh baca skincare lalaki oge Dan mali ieu na kan cenah Alek teh getol cenah payun. Nah jadi teh bakal disetujui ku bapana katingali rajin mah. moal pada AWN nomor resep teh gini nu bersekat pas na TikTokin gituan gararan teh gitu. Ah itu bukan itu mah. Ayo mah matre. atuh embung Mana mun hayang jalan-jalan pan teu boga duit. moal urang udah sorangan jangan ke bae. Geus atuh aya mah panggieunkeun kopi Bapak. Jung, baru nyen kopi heula. Terus lah. Luar. Oh, da Alex mah bagus asep sing mana Kitu kabogo we, asana teh anu soleh. Boge mah aya nita korek urang teh dialus-alus. Tuh dah budak papa pangkasep. Babe kawin mah genah meureun dek sare, dan kopi dan naon teh. Kawin teh kudu boga duit. Heuh,
kene kaset. Padahal Bapak ini geus yang mau mau teh kudu boga duit. Teh sagala teh make duit eueuh gratis. baik orang kemarin teh manggihan ieu janda. Sampai teh maot. Kemarin teh hayang ieu cenah hayang boga salaki deui. Kumaha teh babe? Engke lah ngomong eta mah geus boga duit, bapak pacar boga duit, jago ngencan Karena kana. boga duit mah mau jadi niat teh langsung gaskeun bukan pelamunan. Gaskeun ieu minum kopi hidup. Udah babe mah deui. Ai babe normal teu. Gulit bukan mah kieu tau kana ge telepon. Mun urang jadi babe mah cuma dililak. Ngeunaheun gitu. Minum kopi aduh bingung pisan. Jelas udah urang ieu moal data. Geus saya mah hudangkeun si Abdul. Ayo urang persiapan ka kebon. Ya, ternyata geus kok. Lain dibari teh jalan terus. Buru. Bapak biasa. Aing ngarek we. Ya hayang ngarek lah. Bong ah geus bae. Kan bae keur bapak lah. Dul. Budangnya cek babe sih orang ke kebon. Ya jangan, Lek. Ngurangkeun. Ieu si Abdul geus disalin itu buru. Buru disalin. Maknya sih ya, makanan. Buru santai dul, makanya kira disalin. Ibu itu udah mana? Asal inilah. Iya, ini mah cicing di imah teh kok ditutah tiktok bari halalnya lagi tah aburan ini. Uli tadi mah cicing di imah power ditah-titah ning ulin. Kemana barudak? Alek! Alek! Yang malam udah ke kemana si Alek? Abdul! Kelak tadi salin dulu yuk. Ayo orang ningali jagung teh ah. Kenaon Pak? Urang ningali jagung, nu baturan da geus paranen. Aya nu geus mocel, anu keur meseng, sugana nu bapak oge geus ngajeunna di ala, lain maneh yang meuli HP. Heeh, tah. Kayak urang tingali ka mana si Alek? Tuh ini tadi mah di luhur. Alek ngahudangkeun maneh, pan tadi teh disalin. Tuh ini tadi ngundang ke langsung ini di kana ke di Geus disalin. Terus Ka mana deui si Alek? Aduh. emang deket irakat ka bos. Ayeuna pan tadi teh diajak bapak teh ditanyain heula kopi. Keburu hudangkeun si Abdul. Da bapak rek disalin. Asuh gante jeung maneh di luhur keur disalin. Tuh tadi mau geus kahandap. Aduh, Ngajak si ka Alek kebon. ka mana? Yung susul. Buru kaburu borang. Tuh atuh susul. Aduh, budak eta. Karek ge bieu diajak teh heueuh geus ka mana deui wae eta budak.
itu budak saksu. Ya salah Kak Neng sia goblok lah. Iluan moal ieu. Iluan bantuan ieu. Bantuan yang kalah ke urang bro. Gituan. Budak pasangan 5. Bro ah. Atuh ieu lapak aing ka dieu ke situ. Aing minta. Wah, beneran ya mah aya apa juga keur marahan gunung. Aing teh boga. Licikan lah. Miluan atuh kemana iya pak aing pan guru aing mah pakai hiji mah gratis heula jadi hiji 2 3 4 5 tuh jadi pas pasangan 3 ti dia we ieu nanti ngaranna teh depot paeh teh mun eleh jeung kojona bayarkeun yuk siap ya wah siap ah iya lah iya Pas ieu tah. Iya. Kieu. Kemana sih Atel? Ane mau naon geus eleh. Untung urang boga simpanan aing. Untung urang boga simpanan aing. Itu di ditu. Mentang dibawaan anjing. Apa kieu mah moal dibawaan demi Allah. Gimana mah boga kali di mana ieu? Nang mau ya. Mau Bandung jauh. Simpenan. Oh deui euy geus ieu da. Pasangan 5 lesen. 5 tadi. Cokot deui kojo. Cokot kojo nyokot kojo. Ieu urang asal halus ieu. Nang mau ti imah. Kojo. Iki nyokot teh. Iya. Ranggelanya ieu lah. Ranggela. Mun ribut ku aing jeung kaos. Di 2 Nah, sia jeung dipunkeun. Liki kita mah. 2 kilo 400 itu lah kan bener. Gen. Tuh, kamera juga, Nak. Dia jual kali itu kilo 4 kali curang di bawah kali itu. Ini tak sama tadi. Kali itu. Itu antar orang. Sebenarnya di dekat balik tadi. Ayo, aja lagi. Tadi dia cerita ke mama. Ayo. Kemarin tadi itu. Agungnya. Kurang eueuh ya. Goblok karena ayo.
Wah. Bangun biasa berdua si berdua di kamar yang baru datang. Kali itu kehidupan netenya ya naon. Ale. Ale. Ale jemput datang ke gedang. Wah. Ini bisi jemput. Tangan kali ini coba. Ini seperti itu. Kemana sih pejuta? Oh, aing pas. Bangun ciga keuyeuk, kituan yang jar-jarna gawang. Eta gening ku aing. Sia suntrungkeun Tuman berebetkeun gitu kana sawah gitu. Si anak rotok cangkurakna kayaknya.